Para wargi teu karaosnya sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-66, ayeuna Mang Jaya ngahaca bagian ka-67. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa. Iki itunya etang-etang hiburan pangbeberamana. Perkawis carios dongeng nyangakeun we dina naskahna para mitra tapi dina dongengna. Dina cariosan Mang Jaya ngadongengna kitu para mitra, mangga nyangakeun we. Bang Jaya mau di komentaran. Wah para mitra mau di komentaran ya. Perkawis dongeng medal pasti ke nanti ka Bandungan kumaha geletuk Banduna kecebur Caina. Namun para mitra kecap bahasa Sunda para mitra sadaya cenanya ieu cek paribasana cenah para wargi sadaya atuh cenah ieu para wargi lega ambahanana. Gitu bahasa Sunda lega ambahanana. Mugi-mugi we urang Sunda sing tara vokal sehingga naon teh dina nggoning naon teh ngeusian kahirupan ieu para mitra sing nanjeur sing cenah para mitra sadaya tiasa hartosna mah ngangkat derajat ajen urang Sunda. Itu dia misalnya para wargi mangga Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-67 Wilujeng Dadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-67. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga para mitra urang sami hanca ieu dongengna. Judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-67. Akhirna para mitra sadaya Bahjilun anyog kahareupeun imah tea ret kana bangku leutik nu aya hareupeun imah katara harerang jiga minang didiukan. Bahjilun neuteep lilana keur geus kitu ret kana lawang imah barang direret geus nyampak hiji aki-aki penek busakel. Sirah gunul meuni herang panon molotot jeung bangun hurung. Oh punten ki manawi teh saha? Bahjilun rada gugup sabab pribumi jiga geus lila ngadagoan. Ngabageakeun datangna Sema. Bagea ujang kolot kumaha cager euy siap asup ka dieu. Jawab Kidugal bari seuri. Katara ompong huntungan kari hiji dipake nyarita teh utek-utekan jiga rek ngacleng. Mangga ki hatur nuhun atuh. Daleres abdi teh bade nepangan ka aki. Cek Bahjilun bari tuluy asup ka imah. Breh di jerona bara resih pika betaheun imah leutik teh asa beuki resik bae. Di jerona kawas meunang ngahade-hade di bebenah malar betah anu nyema. Bahjilun diuk dina samak nu geus ngampar. Ari Kidugal asup heula ka kamarna, ari bijil deui mawa teko jeung gelasna. Cur gelas dicician cai enteh sor disuguhkeun ka Bahjilun nu kakara gek liu. Ulah waka ngobrol ujang kolot nginum heula jeung kolot ieu. Bising hanaang. Ujang kolot pe kainya. Cek Kidugal bari gek diuk sila ipis. Panon mencrong kana beungeut semahna ari Bahjilun ciga nu keuna ku tenung. Leungeun hideung ngaragamang kana gelas gap dicekel regot diinum. Ari pipikiran asa can teteg hate tagiwur jeung sesebelakan. Tapi bibir hideung nginum sababaraha regot geus kitu sesana ditunda deui. Ret kasi aki tuluy tungkul deui hate Bahjilun ngadak-ngadak ngageter kawaskeuna ku bisaya. Pangawasa Kidugal memang luhur sanggup meruhkeun hate Semah nu kumaha bae oge. Saha aja dengan teh ujang kolot sareng bade aya pikir saeunaon atuh los-los ka dieu teh ha? Aki teh leuwas lantaran kadatangan Semah kudu anyar pinangi. Jeung geus kolot deui sok sieun rek ngajak paseha. Cek Kidugal bari melong. Sirina nemongkeun huntu nungan kari hiji. Wah, aki mah kuring mah rek ngajak paseha ki. Nuju milari Kidugal tukang nyeunan pelet. Nah leres bumina di dieu. Cek Bahjilun tegas langsung kana masalah pokok. Teu hayang cacarita nu lain-lain atuh meni ngaheheh Kidugal teh bungaheun meureun. Oh, bener di dieu. Malah mah aki pisan jalemana nu ngaran Kidugal teh. Da ieu nu sok nyieun pelet jeung asihan mah.
Mual gagal buatan aki mah dijamin hasil pelet. Pokoknya mah pelet aki mah litang tayungan ku Batara Asmara. Kidugal nepak dada. Yakin nemongkeun kasomonganana boga rasa yen dirina luhur ilmu dina urusan pelet jeung asihan. Ubuhan jalma teu waras ngomongna ge teu make aturan. Padu disada we Kidugal teh memang rada teu waras. Mohon percanten atuh. Hatur nuhun ari leres mah Kidugal teh ieu. Kuring ngahaturkeun nuhun sarta bunga pisan kakal hasil mah. Jalajah Jilun, jawab Bah Jilun kacida ngarasa bungahna manehna geus teu mikir dua kali. Tetep hayang menangkeun pelet nu matih keur ngakalan Nyining teh. Ya hayang naon atuh Ujang Koyot teh pok geula nyarita ka aki. Hayang pelet jeung asihan. Kuring teh boga kabogoh nu bandel ge. Malah mah geus kungsi dilamar tapi manehna nampik. Teu mere buli-buli acan. Da kulantaran kitu kuring butuh asihan jeung pelet. Sangkan manehna daek narima lamaran ti kuring. Jeung nyaah sarta geugeut ka diri anak ieu ka diri kuring. Da kitu hayang kuring teh ki. Kumaha bisa nulungan? Bah Jilun nerangkeun pamaksudanana meuni teu asa-asa bakat ku hayang hasil niatna geus buleud. Gampang atuh kitu mah. Lantaran ngan kari melet moal bulung nyemah ka anjeun. Moal aya basa nyampi ka tawan ora. Mayah mah bakal ceurik balilihan hayang dikawin ku anjeun. Tayeunya kirek nanya heula saha ngaran ambewe teh. Saha bapana di mana lemurna? Pok terangkeun heula ka aki masing talitik. Kidugal nyangupan para mitra sadaya. Kieu ki ngaranna mah Nyining, bapana Mangkurip, lemurna di Cibonteng. Tak kitu kaayaan manehna teh. Geulis ki, da awewe ngora keneh nu madak. Manyideung deuleun kuring teh meuni geus asa ucang-ucangan dina bulu mata. Geus andung-andungan dina bulu irung. Bakat ku hayang tepung lawung kitu babakuna teh. Kutan teh geulis awewe nanya. Syukur ari hayang kanu geulis mah atuh. Halus teh Ujang Koyot. Tayeunya hayang kumaha Ujang Koyot teh. Ceuk Kidugal bari seuri leutik, panon melong ka Bah Jilun. Hah? Sagede we hoyong teh ki asal manehna narima we kana lamaran ti kuring. Ulah nepikeun kanolak kudu sakali jadi ieu mah. Pokona mah kudu nu jetu. Pokona mah ulah nepi ka naon teh. Kode jongklok ulah asa-asa pikeun narima lamaran ti kuring sakitu we ki. Tangke lamun geus hasil ngalamar tuluy dikawin moal asa-asa we. Jawab Bah Jilun tegas. Bener. Bener pisan kitu mah heug atuh ku aki bakal ditulungan. Da babari atuh nu kitu mah tapi kudu sanggup ngajalankeun syarat-syaratna. Sabab ieu ge kudu make syarat kumaha sanggup. Sanggup pikeun urang ngajalankeun ya butuh. Naon syaratna? Kieu Ujang Kolot. Ayeuna ku aki rek dijampean heula tuluy engke Ujang Kolot bakal dibere asihan jang pelet. Nu dituna dina kembang. Eta kembang kudu dikeum sapoting dina malam wedal Ujang. Mun wedal Ujang poe rebo, pae keuman malam rebo sapoting jeput. Di sore nepi ka isuk tuluy caina ilum sagelaseun. Sesana kudu bisa dibulakeun ka si awewe teh. Sakitu syaratna teh kumaha sanggup kira-kiranya. Kidugal nerangkeun syarat-syaratna. Bah Jilun marah mai hatena ngarasa bungah lantaran geus hasil manggihan hiji dukun nu ahli kana pelet jeung asihan. Nah syukur babari atuh kieu mah. Pokona mah asal hasil we. Bah Jilun gumira pisan para mitra. Syukur ari sanggup mapek jagoan sudah di dieu bari nginumnya. Akhirek ngajampean heula kembang baru bawaeun Ujang ka imah. Kidugal bari tuluy nangtung sup ka kamarna teu nunggu jawaban ti semahna. Bah Jilun bungaheun, paroman bear marah mai hatena meuni guliga. Lantaran niatna hasil ayeuna geus meunang dukun anu bisa melet. Meunang dukun nu bisa mere asihan atuh diukna meuni dangah, dadana kembung pinuh ku sumanget jeung harepan. Bagja aing teu burung hasil meunangkeun pelet keur ngajiret Nyining. Dagoane heula Nyai, engke ge bakal karasa ku Nyai. Kumaha pangawasa abah nu sanyana? Rasakeun engke ge ngiriti ka abah. Bakal ceurik minta dikawin. Si Sading eleh pasti. Ceuk hate Bah Jilun. Bari unggut-unggutan sura-seuri sorangan jiga nu lieur. Teu kungsi lila torojol Kidugal bijil deui ti kamarna.
Bari mawa kembang ros beureum hiji di wadahan kana lamak bodas. Sagala rupana jiga geus hayagi lantaran teu katempo neangan heula. Teu kanyahoan ngalana kanyahoan sote geus dibabawa ku Kidugel kalayan jeung lamak bodasna. Tah ujang kolot tah ieu kemang bawaeun ku ujang teh keuman sakumaha papataki. Lamun geus dijalankeun syaratna tungguan 2 poe. Tuluy penta ka bapana lamar langsung ka imahna. Pinasti bakal nubruk ngabagiakeun ka ujang. Tak kitu hasiatna ieu kemang. Cek Kidugel bari nemongkeun kembang tuluy ditunda dina samak hareupeun Bah Jilun. Hehehe. Mangga ki hatur nuhun kana piwejangna. Tangtos bakal dijalankeun ku kuring. Tapi can jelas dina ngaburakeunana ieu teh kedah kana naon atuh? Murakeun cai teh. Kana kasalira atawa asal geuna bae. Cek Bah Jilun hayang jelas ngarah leuwih alus teurakna ka Nyinining. Oh kanya beungeut na leuwih hade mamun hasil kanya beungeut tadi jamin bakal malik deuh jeung geget ka ujang. Najan tadina cumiduh bari jaja beris oge. Engke mah bakal nubruk bari ceulik men tadi kawin kitu tah. Jawab Kidugel Daryanaker. Nyarita geus teu asa-asa jiga nu ujub jeung tak kabur, boga rasa yen luhurna, yen manehna luhur elmuna. Mangga ki bakal dijalankeun lah. Lajeng kumaha syaratna ieu teh kedah naon dibikeun ku aki? Di kuring teh. Da meureun aya syaratna, mangga saurkeun ku kuring moal burung dicumponan. Bah Jilun nangtang hatena bunga. Moal lebar najan ngabijilkeun duit loba oge. Wah, aki mah moal nyangtukeun lobana asal dibere duit we. Ngan aya syaratna leuwih gede merenya bakal leuwih mati teurakna. Camah teu langkung ujang bade masihan saku kumaha ge moal burung ditarima ku aki teh. Jawab Kidugel bari seuri manehna ngarti. Bah Jilun loba duitna lamun ditangtukeun gede ku manehna bisi nyalahan. Nu matak make cara sejen. Bah Jilun kurantaran geus ujub jeung gede harepan manehna geus niat ti imah mula. Rek tega ngabijilkeun duit gede asal laksana ngakala Nyinining. Atuh najan kudu mayar 1000 perak ge teu jadi halangan. Sakieu cegap ki? Bah Jilun bari terus nuna duit dina samak. Ngabarak receh wungkul lobana 100 perak. Zaman harita mah gede para mitra sada 1000 perak. 1000 perak. Cukup ujang cukup sakieu ge. Cukup. Gede syaratna tangtu peletna ti aki bakal leuwih mati ieu teh da. Yung bakal gancang teurak ka Nyinining geuda. Jawab Kidugel bungaheun sorot panon cahayaan. Menang duit anu sakitu lobana para wargi. Da biasana mah ukur 10 perak paling gede oge. Ari euna menang rejeki ka cida lobana jigana teh hate Bah Jilun geus kapangaruhan ku elmu si aki. Da buktina teu mikir 2 kali ngabijilkeun duit sakitu teh malah jiga nu reueus pisan. Nuhun atuh ki ayeuna mah kuring rek balik we moal bisa lila-lila di dieu. Lantaran hayang buru-buru ngajalankeun syarat nu teh ti aki. Ieu kembang ditarimakeun ku kuring muga-muga sing gede mangfaatna. Cek Bah Jilun bari ngarawatan kembang sup kana saku baju nunana ati-atinaker. Mangga ujang wilujeng angkat we muga-muga sing hasil kalayan nyugemakeun. Mun aya naon-naon banyak buru-buru datang deui ka aki da moal disaha-saha. Tangtu di aku kalayan kabungahan. Beral ujang kolot geura mulang. Mangga ki hatur nuhun. Bah Jilun amitan bari ngajak sasalaman ka Kidugel. Geus kitu leos balik deui bari mawa hate nu lugina. Bungah nu taya papadana lantaran nu dicita-citakeun geus hasil. Teu kungsi apruk-aprukan kanu jauh maksudna bisa hasil, tepung jeung jalma nu bisa mere-peret ka manehna, padahal macan puguh karuhan lantaran can kanyahoan buktina nu yakin. Teu kungsi lila para mitra sadaya Bah Jilun harita teh. Geus tepi ka warung Ma Unik teh malah mah Ma Unik ge keur ngadaweung. Tapi Bah Jilun teu nyimpang heula lantaran rusuh cenah hayang buru-buru ngajalankeun niatna. Ngalaksanakeun papatah ti Kidugel atuh Ma Unik teh heraneun. Lantaran Bah Jilun ngan ukur ngareret kawas teu kungsi wawuh jeung Ma Unik. Harita Bah Jilun ngagedig leumpang ngaliwatan warung meningungkung kawas nu rusuh. Gancangna carita Bah Jilun tepi ka imahna harita teh poe geus burit pisan. Panon poe geus tunggang gunung kaayaan kacida beng rasna. Lir hegarna hate Bah Jilun kabeneran pisan harita teh di imah taya sasaha. Sabab purah dititahan ku Bah Jilun teu datang,
panto di kuncian atuh jongjon Bahjilun diuk dina kursi di tepas hareup bari ngalamun. Lila-lila inget kana papatah Kidugel tuluy kemang nu meunang ngajampean teh dikaluarkeun. Dituna dina meja bari diteuteup lalebnaker. Kebang, anjeun teh jadi wawakil kami dulu pikeun nepungkeun tatali batin jeung dinining. Kade sing bener-bener mawa amanati kaminya. Perukeun hade Nining sinasi kana awak aing. Cek Bahjilun ngomong sorangan panon tetep melong kana kemang. Tuluy dicokot diilikan taliti nakeur siganu hayang sirik kana rupa kemang nu beureum pikabitaeun. Jeung anehna eta kemang seger bae padahal di jalan geus lila. Kemang aneh ya. Abong geus meunang ngajampean jigana teh beda pisan jeung nu loba. Ieu mah seger wae seungitna meuni nyamuang. Wah, muga-muga we hasil pelet Kidugel sing mati. Asihanana sing deurak. Aing yakin jeung percaya ilmu Kidugel lain bandrak-bandrakeun. Sigana mah ele si Sading teh. Manehna moal boga pelet tiga nu mati ieu ya. Manehna membawa boga pelet nu mati tiga kieu maksud. Cek Bahjilun bari tuluy mulak-malik kemang malah mah diambean sagala rupa. Geus kitu Bahjilun ngahulang mikiran wawedalan manehna. Lantaran geus lila tara dipalire asa poho kana poean wedalan. Lila-lila inget Bahjilun teh lahirna poe Kemis sareupna keur wanci bijil bulan, malah mimitina mah dingaranan teh Jilan, tapi sanggeus gede jadi Jilun. Jilan teh bijilna bulan gitu. Wo, inget ayeuna mah poe Kemis pas sore kira wanci bijil bulan. Namun teh salama tanggal 13 Rajab. Heuh bener lah, bener. Bejar ti indung aing ge kitu cenah. Hodal aing teh Kemis nincak Jumaah. Li aing ayeuna kudu ngeuman kemang teh malam Kemis meureun nya. Ka beneran nya poe Rebo. Isukan Kemis. Ayeuna keuman ah. Dasar kudu gancang laksana. Meni beneran pisan minta pelet teh. Nuhun Kidugel. Ieu kemang rek di keuman ayeuna keneh. Cek Bahjilun bari tuluy nangtung. Leos ka pawon rek nyokot cai atah sabaskom. Teu lila geus balik deui bari mawa baskom bodas dieusi cai atah meni herang. Tuluy dituna di tengah imah. Rasakeun Nining. Ayeuna abah geus ngamimitian matakeun akal tarekah. Dagoan nepi ka isukan. Moal teu ngicri ka dieu minta dikawin ku abah. Cek Bahjilun geus ujub deui bae. Lantaran percaya pisan kana omongan Kidugel. Hatena geus kapangaruhan ku harepan anu geus kakeueum ku cita-cita nu tohaga. Tepikeun ka poho kana hirup jeung kahirupan manusia. Nu sokeuna ku owah gingsir jeung tara untung salilana nasibna aya nu ngatur. Bahjilun tuluy diuk nyang hareupan baskom ku siwal ngabijilkeun kemang tina saku baju. Memeh diabuskeun kana cai dina baskom. Eta kemang diteuteup heula lila pisan dicekel ku dua leungeun bari diparancahan. Sakajang kemang kaula titip teh ka jeung niatnya. Pangmawakeun asih jeung cinta ka Nining. Terapkeun kana awak, asupkeun kana jantung, cicikeun kana ati. Sina leber dina hate, sina nyangkaruk dina balung. Sina ngambah kana bayah Nining, sing anut ka awaking kitu Nining teh. Cenah geus kitu tuluy ngagebruskeun kemang jeung lamak bodas urut wadahna. Dikeuman kana cai dina baskom. Eta kemang mimitina mah ngambang lantaran sabeuratna ge kemang moal ngalalep kana cai, tapi aneh lila-lila kemang teh jiga nu beurat tuluy ngalalep lalaunan ka dasar baskom. Para mitra kaum dangu, sanggeus kemang teh ngalalep Bahjilun cengkat lalaunan tuluy beberes nitah tukang masak sakumaha biasana. Hatena ngarasa tentrem percaya pisan kana papatah Kidugel yen peletna bakal hasil nyugemakeun. Kocapkeun isukna Bahjilun geus hudang malah mah geus ginding sagala. Da isuk keneh geus nyaring subuh keneh geus mandi bakat ku hayang buru-buru ngajalankeun akal tareka. Samemeh bijil panon poe Bahjilun geus ngawadahan cai kemang teh sagelas. Regot diinum di dinya keneh. Sesana diwadahan kana botol leutik nu engkena bakal diburakeun ka Nining lamun patepung. Sedengkeun nu lobana dituna heula rek dipake mandi pabeberang sanggeus tarapti Bahjilun indit ngajugjug ka imah mangkurip rek ngintip Nining sangkan beunang dibura beungeut. Alus ngimpina mah. Cigana hasil lihat aing teh. Rasakeun sia Nining pelet abah bakal teurak ka maneh. Engke bakal daek narima lamaran ti abah. Malah ku abah rek diheureuyan ah. Lamun manehna minta dikawin abah mah rek nolak we heula. Ngada karasa ku manehna. Kumaha nyerina haje hate hiji jelema nu ditampi ka hayangna. Karasa ku maneh geura Nining, cek hate Bahjilun. Bari ngagedig leumpang aya nu nanya ge teu diwaro jongjon ngungkug ka imah mangkurip.
cagtuna heula sakedeung kaayaan Bah Jilun rek ngajorag imah Mangkurip. Ayeuna urang kocapkeun dua eman anu ngancik di imah Mangkurip. Ti kamari keneh basa kidugel meulemenyan sarta ngijabkeun niatna. Ku siluman nu dua kadengieun malah mah siluman Halama jeung Halami. Ngahaja datang ka imah kidugel ngadedengekeun ijabna. Nyaksian keur mapatahan Bah Jilun teh. Ayeuna caturkeun isukna bareng jeung mangsana Bah Jilun ini ti imah. Rek ka Mangkurip, harita Halama jeung Halami ngobrol duaan. Dariuk dina golodog bari nungguan nyinining. Nu sok kacai isuk keneh. Maksudna merek nulungan dununganana sangkan teu teurak ku pelet Bah Jilun. Adi, tadi teh ku urang geus kasaksian pisahnya kumaha jahatna hate Bah Jilun jeung Kidugel. Tayeuna urang teh salaku pangawala agan nining. Kudu buru-buru ngajakeun tindakan pikeun nulunganana. Cing rek kumaha nulunganana yeuh bising Bah Jilun datang manten ngabura rarai agan. Nyi Iman Halama ngamimitian nanya panon melong ka adina nu ngaran Halami. Teuing atuh, teteh kuring mah bingung mikiranana. Lantaran Bah Jilun terek ngabura agan cenah di mangsana beurang. Sok sieun kaburu biji panon poe tapi mun ngajalankeun isu keneh babari. Kuringnya bisa. Jawab Man Halami dari anaker. Bari diuk ngajentul dina golodog ngantang tuwe ku jalema mah teu katempo lantaran maneh nama di alam gaib. Kumaha carana adi cing caritakeun ka ceuceu sugan we bisa milu mikiran. Ngarah alus pagaweanana nah kumaha nulungan agan teh. Nyi Man Halama nanya deui. Panon beuki seukeut mencerong ka adina. Gampang atuh teteh, urang ngarobah jirim we ngarupakeun agan nining. Lamun Bah Jilun keur ngintip-ngintip buru-buru urang ngaliwat. Tangtu dibura ku Bah Jilun. Mun geus dibura kudu buru-buru nyamperkeun ka Bah Jilun. Bebe jaya naek dikawin sugan we manehna wiwirang deui jiga ti heula. Cek adina bari pepeta atuh Nyi Man Halama bungaheun lantaran aya jalan keur nulungan dununganana. Syukur adi eta teh bener pisan lamun kitu carana mah. Aceuk rek ngeukepan heula agan nining sida tibra kulemna. Ulah waka nyaring. Mun Bah Jilun geus murah ka adi kakara agan nining rek dihudangkeun tah kitu ayeuna mah nya. Jung atuh geura nyumput dinu buni intip datang Bah Jilun. Ari aceuk rek ka jero ka kamar agan nining. Meungpeung rada poe keneh bising kaburu caang ku panon poe. Cek Nyi Man Halama. Bari tuluy nangtung leos init muru kamar nyinining. Init lain lempang tapi ngageureuyeung da puguh sukuna teu napa. Ari Nyi Man Halami buru-buru nilalingakeun Bah Jilun. Magat pijalaneun susuganan aya datang mun geus aya rek ditipu. Kitu ceuk hate Nyi Man Halami. Digawena teu kanyahoan ku manusia da makhluk demi. Kaayaan beuki beurang tapi nyinining can nyaring harita. Lantaran ngahaja dikekepan ku Man Halama sangka nyinining beuki tibra sarena. Sedang Mangkurip tas balik di masjid teh tuluy ka sawah rek nempot cai. Bion ngaleos ka cai rek ngubah wadah. Bari ngisikan kitu kaayaan di imah Mangkurip. Pek agan sing raos kulem ulah waka gugah bising kabeunangan ku Bah Jilun. Keun da moal naon-naon ieu pokona mah asal salamet we. Ceuk hate Nyi Man Halama. Bari ngeukepan nyinining puguh nyinining teh beuki tibra sarena. Poho kana naon-naon teu kadengieun ajan raung hayam jago oge kongkorongok. Malah kalah kakerek meuni nyegrek. Sedeng Nyi Man Halami harita teh ngajanteng sisi jalan megat Bah Jilun nu geus aya di perjalanan. Rek ngalaksanakeun niatna rek ngaburakeun cai pangeeuman kemang kana beungeut nyinining teh. Harita Bah Jilun geus aya di jalan gede ngagandeang lempang bangun tenang. Estu gagah lir anu nangtang lawan. Dina saku baju aya botol leutik nu dieusi cai kembang keur ngabura beungeut nyinining. Isu keneh ieu tangtu moal nyalahan waya kieu mah. Nyinining usum ka cai pasti ngaliwat ka batang ka jengkol. Keun sia diintip ku aing rek didagoan di sisi jalan. Mun ngaliwat dibura sakaligus. Keun bae ngamaksa geudeung malah dangkena ge bakal minta dikawin ka aing. Cek Bah Jilun bari jongjon lempang. Nu akhirna tepi ka batang ka jengkol. Lalampahan Bah Jilun jiga nu aman tapi taya nu nyahoeun padahal mati barang jebul terus-terusan ditalingakeun ku Nyi Man Halami. Malah mah nu diteuteub nepi ka tempat nyumputna. Sakabeh rengkak paripolah Bah Jilun disaksian ku manehna. Tah geuning nyaan datang isu keneh si Abah teh. Keun sia sinamarna heula di tempat nyumput engke ditipu sia ku aing. Ceuk Nyi Man Halami. Bari nuturkeun ka Bah Jilun. Barang geus deuteuk Bah Jilun teh nempo. Keur cingogo bari ngabijilkeun botol leutik wadah cai. Geus waktuna ayeuna mah aing kudu buru-buru ngarobah jirim niron-niron agan nining ngarah si Abah katipu. Kitu ceuk pikir Man Halami. Tuluy ninggalkeun Bah Jilun rek balik heula ka imah Mangkurip. Sabab rek bijil ti lebah dinya sanggeus ngarobah jirim.
Kocapkeun Bah Jilun harita teh geus taki-taki cai tina botol leutik geus diheum-heum. Panon melong ka palebah imah mangkurip. Nalingakeun Nyinining bisi teu kanyahoan datangna. Bah Jilun ngahep-hep dinu buni. Moal aya jalma nu nyangka lantaran buni kahalangan kuruyuk leutik atuh sajabati kitu kaayaan can pati caang. Harita Bah Jilun tuluy nyarita. Muga-muga sing celeh bijil lantaran wayah kieu teh geus mangsana kacarai yeuh. Malah jalma-jalma sejen geus tadi kacaraina teh. Keun da moal lila biasana geus sok canginas Nyinining mah. Cek hate Bah Jilun bari tetep ngedepong dinu buni. Bari megat Nyinining nu bakal ngaliwat keur kitu lar aya nu ngaliwat tapi datangna ti tukangeun. Sigana mah kakara balik ti cai. Bah Jilun ngarenyag sok sieun Nyinining nu ngaliwat teh. Tapi barang direret teh labi oon memang tas ti cai. Ngelek boboko gede bari ngajingjing emer. Bah Jilun meniru menghap bakat ku atoh sabab yakin lain Nyinining. Ilungna geus balik ti cai tapi anakna can mol-mol. Tapi muga-muga we tere lantaran kaayaan beuki beurang yeuh. Mun teu hasil teh lapur moal bisa melet mangkaning mahal hargana. Keun sia diakalan nepi ka hasil waing. Ceuk Bah Jilun dina hatena. Bari tenang deui ngadepong ngadagoan Nyinining. Sanggeus bioon ngaliwat sarta geus teu katempo kahalangan kurungkun laja pipir imah. Kurunyung aya nu datang mojang geulis sapantara jeung Nyinining. Puguh Bah Jilun curing hak panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Atoh nempo Nyinining geus katempo tereh deukeut. Lah kadalah aya di dieu Nyinining teh. Hasil jiga nama ieu. Sabab kabeneran jempling eueuh batur. Mun aya naon-naon teh moal kanyahoan ku nulian. Keun asina deukeut heula dibura sia ku aing. Bah Jilun geus taki-taki panon teu sirikna molotot tuluy bakat ku hayang sirik. Karasa peurih lila teuing beunta. Lila teuing beunta suku geusing sireumeun tapi ditahan satekah pola sangkan tujuanana hasil. Akhirna para mitra Nyi Mojang teh ngadeuketan ka palebah tangkal jengkol. Bah Jilun hatena deg-degan hayang geura perak ngajalankeun niatna. Getih asa ngagolak jajantung ratu kesang tiis ngucur saluar awak. Panon tetep melong ka Nyi Mojang nu beuki lila beuki deukeut. Barang lar ngaliwat ka hareupeun Bah Jilun, celeng sabrot beungeut Nyi Mojang dibura sakaligus. Malila mokot damen meneran pisan. Bah Jilun ngarasa sugema hate cakakak seuri bari ngabedega nulak cangkeng. Hasil. Cenah bari lalenggakan bakat ku sugema. Niat geus laksana kalayan gampang. Dina kaayaan kitu Nyi Mojang molotot ka Bah Jilun paroman kereng jiga nu hayang ngrekeb. Haok nyarekan lak-lak dasar. Malih bari tutunjuk kana irung Bah Jilun. Aki-aki labokeun korod. Nanaonan sia teh kumaha ngahina ka aing. Awas rasakeun wabales ti aing deuleu. Teu gablek kira-kira sia ngabura beungeut aing balik ngabongohan. Hayang dibebak sia hulu teh. Nong torogan aki-aki 70 mulud sia teu gablek kaera. Ceuk Nyi Mojang bari jajebreus. Panon bolotot leungeun ti peperket dikepeulkeun kawas nu hayang nonyok ka Bah Jilun. Nyaan ambekna lantaran panon asa cepel kabura ku cai kemang. Tapi Bah Jilun kalah ngagak-gak seuri lantaran bunga. Niatna geus hasil. Kalayan lancar taya halangan harungan. Hasil ayeuna mah. Hasil niat apa teh hampura sakitu mah geulis. Moal madak naon-naon. Moal madak rugi malah mah madak untung ka bina-bina. Hampura geulis, hampura abahnya hampura. Cek Bah Jilun bari tuluy ngaleos ngahaja teu panjang cumarita. Teu mere kasempetan ka Nyi Mojang pikeun nyarekan. Puguh Nyi Mojang beuki keheuleuun sirintil ngudag kalayan teu asa-asa gaplok Bah Jilun dicabokan. Atuh puguh meni ngajenghok Bah Jilun teh. Waduh aya, yeung ampun. Cek Bah Jilun bari ngusapan pipina. Karasa peureus jeung nyeri nyanyautan panyabok ti Nyi Mojang kacida peureusna. Lantaran lain Mojang samanea Imam Mojang siluman. Rek ka mana sia Jilun rek kabur? Kudu aya tanggung jawabna pagawean teh ulangan hayang untung bae. Yeuh sakali deui. Ceuk Nyi Mojang. Bari ngirimkeun dampaleungeun hiu gaplok nyabok sakali deui ayeuna mah karasa leuwih peureus batan tadi. Bah Jilun ngarumpuyuk rek ngagero teu bisa ti koro asa nyelek kana lak-lakan. Nyeri ka bina-bina sarek dicabut nyawa tungtungna bruk Bah Jilun rubuh teu bisa walakaya iwa 3 gerem bari ngarasakeun ka nyeri. Kok rasakeun sia lalaki gejul? Jeung bangka warah mah kudu diwaras ya mun kurang kena dicabok deui ku aing. Cek Nyi Mojang. Tuluy ngaleos ninggalkeun Bah Jilun teu tulus ka cai da maksudna ge lain rek ka cai ngahaja nipu Bah Jilun sangkan teu ngabura Nyinining.
Tekung sililani mojang geus ngiles kehalangan ku tangkal. Ari Bah Jilun sengar sengir nyerieun pipi. Urut dicabok ku Nyi Mojang siluman. Atuh puguh meningah hulang geus nama lantaran teu disangka bakal kitu kajadianana. Nyi Nining bet galak cenah kitu ceuk pamikir Bah Jilun. Kaayaan beuki beurang malah panon poe geus moncorong. Lar aya nu ngaliwat lalaki barang geus deukeut tetela Pak RT tas neang cai ti sawah. Ku Bah Jilun digeroan, reg Pak RT eureun ret ka Bah Jilun. Puguh Pak RT kaget lantaran nempo Bah Jilun ngajentul bari muringis. Kunaon Bah? Nah wayah kieu geus aya di dieu? Ceuk Pak RT nyampeurkeun panon melong kana beungeut Bah Jilun nu rada geuneuh. Waduh, tulungan Pak RT. Ieu pipi meuni nyeri di seureut engang. Ceuk Bah Jilun ngabohong kituna teh bari ngusapan pipi duanana. Terus maksakeun nangtung bari muringis. Seureut engang ah moal nya Bah. Jadi seureut engang mah tara kitu. Coba. Teu tapak ramong meuni ngagaralang kitu. Ceuk Pak RT nunjuk kana pipi Bah Jilun. Panon melong hayang sidik atuh meni ngarenyag Bah Jilun teh teu nyana bakal kanyahoan ku Pak RT. Muhun Pak RT. Aya nu nyabok abah teh tapi heran. Nu nyabokna mah teu kanyahoan mendingan sakolepat geus ngiles. Aduh, tulungan atuh Pak RT, ieu pipi meuni nyautan kieu. Ceuk Bah Jilun akhirna mengaku ka Pak RT. Yen aya nu nyabok tapi teu ngabejakeun nu nyabokna da bisi kanyahoan rusiahna. Bisi Pak RT tatanya nu leuwih panjang. Waduh, nah aneh-aneh teuing Bah, tapi keun lah. Geus puguh salamet ayeuna mah bisa keneh katulungan. Yuk urang balik atuh Bah. Pak RT teu panjang tatanya kalah ngajak balik ka Bah Jilun lantaran geus lila tas di sawah, geus hayang balik ka imahna. Nya, yuk atuh Pak RT bantuan abah lieur keneh. Yuk atuh dituyun ku kuring. Mun ulah hayang digandongnya berat ieu teh. Geus kitu mah bra duanana leumpang ninggalkeun eta tempat. Duanana teu laloba catur. Kawas nu teu pati dines atuh Bah Jilun teu loba carita. Lantaran rusiahna sieun kanyahoan ku Pak RT. Sajeroning leumpang dengan ukur kukulutus jero hate wungkul bari ngararasakeun nyerina pipi. Kurang ajar si Nining teh. Teu nyana boga tanaga nu rohaka. Kuat nyabok sakieu nyerina. Tetela manehna teh boga pangabisa. Teu nyana ya. Kitu ceuk hate Bah Jilun. Tapi najan keheul jeung reuwas tetep aya reueus nu nyelap dina hatena. Lantaran geus hasil ngajalankeun akal tareka sakumaha ceuk papatah kilugal teh mung hanya kal waktosna see para mitra.